Ieu mah jiga nama mangsa teh dihasilkeun sia. Ah, benar bos. Ieu mah ditinggali dina penampilan mah biar mah beunghar bos. Heeh. Nya bos, ieu mah eban hasilkeun. Nya heueuh atuh ayeuna mah kudu hasil sia teh. Pan aing buku bekal jeung kasih embeb ke apel. Terus ayeuna kumaha bos? Nyebut deui entong. Ah, geus urang nyebut sagala. Urang langsung we pentai nama lah. Ayo. Siap bos. Ah, benang sia. Tidinya aya selamat teh. Naon ieu? Begal. Tah geuning nyaho. Menang selamat. Sarakeun eta barang. Mun teu Nya hayang atuh. Nya ieu atuh. Asal ditong dikukumaha. ieu bos, tarima barang bos. Ih, berat tuh deh. Halus bos. Berat lu bae sina. Jung ayeuna mah dinya menang ini. Nya atuh. Hasil ayeuna mah euy. Berarti isuk jadi apel aing ka si Embeb. Hayu ah. Bos. Aduh, kemananya si Aceng? Tadi mangadaguan meni nyo. Ini mah teh sayang mandi teh unung alacai. Aduh, nepi ka nyari cangkeng mah teh. Yuk heula we ah. Si Aceng. Mak, tah gening budak tehnya malah ngalelewe. Di mana wae atuh Aceng? Biasa tuh anak muda, Mak. Kawas mah teu ngalaman ngurak bae ah. Anak muda ya. Buru pangalakeun emak cai mending geus teu kuat hayang mandi kesel nungguan ti tadi. Ih, buru. Heula atuh, Mak. Capek kene yuh. Capek weh ngan ulin hungkul oge. Tuh bawa emerna marek mandi buru. Nya atuh nya, Mak. Kalau pisan. Dasar budak zaman ayeuna. Nih ese di bejaan teh. Naon mah? Ari si Apih ka mananya? Tadi nih asa teka tempo-tempo. Duka tuh mah. Abi ge teu apa. Kemana si Apih teh nya? Ya. Moal kitu si Apih ke ka kebon deui. Mamah mani hariwang ah. Sieun siga kamari geura dibegal. Ih, ulah atuh mah. Doakeun we si Apih teh cing salamet gitu. Amin. Ari kabogoh nyai teh jadi teu ka dieu teh? Tadi aya nelepon. Saur nama janten mah bade ka dieu. Oh, syukur atuh ari jadi mah. Yeuh, ayeuna mah bereskeun we nyai mah di dieu nya, beberes di dapur. Mamah rek hareup heula, teu buruan barala. Era bisi keburu datang. Mohon mangga mah. Tunda sila nungguan. Lumayan oge bos, nis aya setengah jam mah urang nungguan di dieu nepikeun ka kesel ka mana heula atuh bos? Ieu tas meuli heula oleh-oleh ke si Embeb. Oh, paingan atuh ari kitu mah. Ayo urang ini. Ieu bawa yo. Tapi urang pepeujeun heula. Omat di ditu engke ulah ngerakeun. Sing aya kasopanan pokona namanya. Siap bos. Ayo lah. Datang wae ka bogo sinenya. Rapih. Bos. Iya imahna teh. Bener iya. Sok atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade ka saha nya? Bade ka Neng Yaya. Dupi masaha. Sakieu geulis, sopan pisan budak leutik.
Oh, bade kabudak mama, Neng Yaya, aya. Oh, punten atuh manawi teh sanes mamahna Neng Yaya. Sugan teh pembantuna we. Ngomong naon tadi? Henteu eta mamam nigelis persis pisan Neng Yaya. Ujang mah bisa we ari muji mamah teh. Kela. Ari Ujang teh sahanya? Panan abdi teh kabogoh Neng Yaya teh ya, mah. Oh, gitu. Oh. Kabogoh si Nyai. Ari Sugan teh gadag, gagah, bodas. Keceplek teh budak leutik kurang gizi. Mohon. Kek. Dupi Ujang nu hiji deui saha? Abdi pengawalna mah. Oh, pengawal nak. Ya tuh. Meh rawaseun mah ngobrolna. Urang di jero we yuk. Mohon Sama atuh dia. mah ya. Wayahna maneh mah dagoan di luarnya. Siap bos, aya kopi, aya rokok, urusan lancar bos. Di dinya makan opiun bae ributna teh. Geus yang ka jero. Bos, iya oleh-olehna bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok Jang, ka dieu kalebet. Tah, kali dia sok salit heula. Jang, kelanya. Mama nyauran heula nyi Yayahna. Mohon mangga. Nyi, Naon deui ari mama? itu dihareup. Aya lalaki. Pendek, leutik. Ngaku nama kabogoh Nyai. Tempoh heula geura. Oh, nya eta kabogoh Nyai teh. Nyanggeus atuh ari bener mah. Samperkeun heula baturan tuh gitu. Dia kurang anggeuskeun heula ku mama. Di jero baturan. Tapi kela mah Naon deui? rek sakalian mawa cai keur nyuguhan. Geus lah teu kudu. Eta mah engke we ku mama dipanggieunkeun. Juga ditu ka jero. Nya atuh ari kitu mah. Apa? Tos lagi kan? Nembe Neng. Sareng saha ka dieu? Itu biasa sareng pengawal Neng. Oh, Neng, dupi si Apina ka mana teh katingali gini? duka si Apih teh tadi teh duka ka kebon, duka ka sawah. Da teh nyarios. Oh, Aduh, salah kieu ieu duh. Nuan apel, kopi eueuh, di rokok eueuh gitu mah. Pararubuh kieu gitu. Astagfirullahaladzim. Eta teh jiga nu kamari ditengelan jeung si bos. Tapi mudah-mudahan we eta mah ukur mirip kungkung. Urang nyieun cai heula. Karanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari Api geus ti mana? Ya, angger ari ini tante tara bebeja heula, nisok ngahariwangkeun pisan. Eta geus ningali domba di tetangga rek dijual cenah. Siga nu rek nyuguhan aya saha? Har, ari Api. Mate apa? Panan itu dihareup teh aya kabogohna si Nyai. Tempoh heula ge. Oh, cing urang tempo ku apihnya. Itu leutik nu pendek nu diuk dina kursi. Nya eta ari enggeus mana deui. Terus lah dikecaila ku apih. Kunaon ari Api ini rebut gitu. Kayaknya ho
Tuturkeun ah, hariwang si Api kunaon nya? Ari akang teh bade leres-leres ka Neng. Ya atuh. Ah, China. Ari Api kunaon? Nya, tadi ge di dapur kenengan ambek-ambekan we geura. Derek ama kumaha atuh. Tah, jelema ieu nu neunggelan Api teh. Akang? Nyi, istighfar ya. Nyi, nyebut. Wayahna sia ayeuna mah bagian maneh nu ngasampeun paing. Hadieu sia. Umpan. Ayo tuh kabur. Aya naon, Bos? Wah, ieu nu kamari bener segala. Ayo sia. Ayo. Anon kalabur. Tah geuning gede kawani jelema teh. Balik deui. Geuning gede kawani nyamperkeun deui. Punten pisan, abdi mah kade teh sanes bade ngalawan. Tah di piwarannya nak HP nu si Bos kakantuna meja. Oh, itu HP naon? Hayang nyaho aing mah. Nah, ada HP. Nya pasti eueuh atuh, dan nu tinggalin lagi ieu. Kaget sia, ngabohong. Ieu mah kudu kulakeun sakti. Aduh. Buat kan nyeri kieu. Bener duduk kuy sakti teh eta mah. Nyi, gelis. Sadar Ucu, istighfar Nyi. Mama. Aceh. Ari Kang Aceh mana? Eueuh kabur. Geus tong diinget-inget talaki kitu mah. Ieu, Nyi. Mama rek naros. Ari Nyai kenal jeung lalaki nu tadi di mana? Di medsos mah. Paingan atuh. Ye, dangukeun deui nya. Ari neangan jodoh teh sing tarapi, sing apik, tong gampang kagoda ku lalaki. Lalaki zaman ayeuna nya komo ngaranna ari di medsos mah loba ngabarohong sakanyaho mamah mah. Bebeja lah, boga gawe, boga jabatan. Heeh, tah. Padahal mah waradul nya teh nya. Kejadian ieu jadikeun pelajaran yang Nyai, jadikeun eunteung. Tong nepi ka terjadi deui engke ka hareupna. Oma, kade ieu inget-inget omongan mama. Nya mah hampura tuh nya mah. Dedetik. Api, hampura nya Pi. Ari sugan teh Kang Aceh teh teu kitu. Tina naon dihampura ku Api, tapi omat ulah nepi kajadian deui ciga kieu nya. Yang geus ayeuna mah bantuan mamah we di dapur, urang masak. Nyai pangyieunkeun sambalnya sing lada. Si Api sina tuang jeung jengkol. Ini sok ngaliman kira. Nya ya geus lapar, pati nyarekan jelema. Ye, tong ulang-ulang wae. Geus ah, ayo bantuan mamah di dapur. Aduh.